Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Paslun ari ieu eta hiji pasal al-mughalladatu ari najis mughalladoh tathuru eta jadi suci bisa gosalatin ku 7 pirang-pirang basuhan ba'da izalati ainiha dina saenggeus ngilangkeun zatna itu najis mughalladoh. Ihdahunna ari salah sahiji tina itu 7 kumbahan biturobin eta tetep ku taneuh wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafah tathuru eta jadi suci itu najis mukhaffafah birasil ma'i ku ngepretkeun cai alaiha kana itu najis mukhaffafah ma'al ghalabati sarata ngalindih wa izalati ainiha jeung ngaleungitkeun zatna itu najis mukhaffafah. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassitoh tanqosimu eta narima kabagi ala kismaini kana 2 bagian ainiyatun tegasna hiji najis ainiyah wa hukmiyatun jeung kadua najis hukmiyah. Al ainiyatu ari najis ainiyah allati anu laha eta tetep pikeun itu najis ainiyah launun ari warna warihun jeung ambe wa ta'mun jeung rasa pala budda maka henteu meunang henteu min izalati launiha dina ngaleungitkeun warnana itu najis ainiyah warihiha jeung ambeuna itu najis ainiyah wa ta'miha jeung rasana itu najis ainiyah. Wal hukmiyatu jeung ari najis hukmiyah allati anu la launa eta tetep henteu aya warna wala riha jeung teu aya ambe wala ta'ma jeung teu aya rasa laha eta tetep kana itu najis hukmiyah. Yakfi ka maka cukup ka anjeun naon jarjul ma'i ngucurkeun cai alaiha kana itu najis hukmiyah. Paslun ari ieu eta hiji pasal aqallul haidi ari pangsaeutik-saeutikna haid yaumun eta sapoe walailatun jeung sapeuting wa ghalibuhu jeung ari umumna haid situn eta 6 poe au sab'un atawa 7 poe wa aksaruhu jeung ari loba-lobana haid homsata asyara yauman eta 15 poe bilayaliha sarta peutingna itu 15 poe. Aqallu tuhri ari pangsaeutik-saeutikna suci bainal haidotaini di antara 2 haid khamsata asyara yauman eta 15 poe wa ghalibuhu jeung ari umumna itu suci arbaatun wa isruna yauman eta 24 poe au salasatun wa isruna yauman atawa 23 poe wala hadda jeung henteu aya batas li aksarihi pikeun loba-lobana itu suci. Aqallun nipasi ari pangsaeutik-saeutikna nipas majjatun eta sagejrotan wa ghalibuhu jeung ari umumna itu nipas arbauna yauman eta 40 poe wa aksaruhu jeung ari loba-lobana itu nipas situna yauman eta 60 poe wallahu a'lam bishawab.